Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing barudak kelas hiji. Mudah-mudahan tetap aya dina kasehatan. Oge semangat dina diajar. Tepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda disarengan ku Bapak Rudi dina kaping hiji bulan Februari 2021. Dinten ayeuna Bapa bade neraskeun materi anu tos 2 minggu kamari ku Bapa didugikeun. Ayeuna urang ngaevaluasi deui sareng Bapa bade ngajabarkeun materi-materi anu aya dina pangajaran. Yuk orang tingali disimak materina. Bahasa Sunda kelas 1 pangajaran kalima. Materi pangalaman. Di dieu Bapak bade ngabahas rupa-rupa ngaran barang. Tos dituliskeun di dieu sababaraha ngaran barang, nu kahiji jagong. Tah ieu gambarna barudak nu disebat jagong teh nyaeta mangrupakeun kadaharan pokok anu sok aya nya di pasar oge dikonsumsi ku urang. Nu kadua aya waluh koneng. Waluh koneng ieu biasana sok didamel kolak pomongke nya bulan puasa. Tah waluh teh sok pajeng pisan jeung didamel olahan tuangeun. Teras aya alpuket. Alpuket mah biasana dijus raos pisan. Aya nangka, ieu gambarna nangka teh buahna koneng. Teras aya tangkal aren. Jiga tangkal jambe luhur ka luhurnya aren teh jambe. Tah ieu biasana dianggo kanggo bahan ngadamel gula beureum. Gula beureum diolahna salah sahijina tiasa ngagunakeun bahan aren. Salajengna Bapak bade ngabahas kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta nu kahiji aya kecap saha. Naon cenah barudak? Kecap saha. Kecap saha ieu bisa dianggo janten kecap kalimah pananya. Contohna kumaha? Ya aya saha nu diajar tumpak sapeda teh. Kecap saha di dieu kalebet kana kalimah pananya. Anu kadua nyaeta naon? Kecap naon? Contoh kalimahna naon anu keur diparaban ku Mang Didi teh? Nganggo kecap naon? Dua kecapananya ieu pembahasan kanggo kelas 1. Barudak sok ditengetan. Upami engke aya pertarosan damel 2 kecapananya. Berarti hideuk tos tiasa ngajawabnya. Jawabanana aya kecap saha jeung kecap naon. Oke. Teras orang ngabahas ngaran tempat. Dituliskeun di dia aya ngaran 5 tempat. Nu kahiji kota. Naon anu disebut kota? Tah, kota teh biasana dicirian ku mangrupa-rupa wangunan anu laluhur jeung ayana di karamean. Eta disebatna kota. Sok seueur kendaraan oge jeung sajabina. Teras nu kadua kampung. Di kampung mah syarat jeung kaayaan alamna tuh. Tinggal dina gambar seueur bumi-bumi oge seueur tutuwuhan bisa gedengeunana. Nu katilu aya gunung. Tah gunung oge kalebet ngaran tempat. Dina gambar eta ditinggalkeun aya sababaraha jalmi anu nuju laleumpang tuh. Eta disebatna pendaki gunung. Teras aya sawah. Ieu pasawahan teh janten tempat melak pare. Nah, nasi yang kita makan itu berawal dari padi yang ditanam. Di mana ditanamna teh pare teh? Nyata di sawah.
Teras aya walungan. Ya, bahasa Indonesia walungan teh disebat sungai. Katinggal tuh caina ageu. Salajengna orang kana materi nyusun kalimat. Barudak kelas 1 orang diajar deui nyusunkeun kalimat anu leres jeung tepat. Contona di dieu aya 4 kecap. Penca, juara, jadi, Ibrahim. Tak 4 kecap ieu ku hidap disusun jadi kalimat anu merna. Tah aya kata kuncina atawa kecap anu jadi awalanana di dieu kecapna Ibrahim. Kumaha susunan kalimatna? Tah tina 4 kecap di luhur upami disusun jadi bener teh kecapna jadi Ibrahim, jadi juara lamun tos disusun gitu eta kalimat janten kahartos. Alhamdulillah materi dina bab 5 tos tiasa ku Bapa didugikeun. Mudah-mudahan tiasa janten ngartos oge jadi panyemangat barudak kanggo ngerjakeun deui materi-materi anu aya dina bab 5. Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun ti Bapa. Barudak ayeuna ku Bapa bade dievaluasi tugas 2 minggu kapengker kumaha tos dikerjakeun. Upami atas dikerjakeun cekap laporan wae via WhatsApp Bapa. Teu kedah dipotokeun ku margi eta buku engke dina akhir Februari dikempelkeun sadayana ka sakolanya kanggo ku Bapa dinilai. Kanggo kesempatan ayeuna ku Bapa dicekapkeun hidup semangat di bumi diajar oge tugas-tugasna tong hilap bereskeun. Hatur nuhun ti Bapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.